Bismillah, alhamdulillah, i'tasamtu billah fawattu amri ilallah, masya Allah la quwwata illa billah, la haqqa wa la haqqa ilaihi ma'rifatullah, la huwa illallah minallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, usalli wa usallimu ala rasulillah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan. Wa qala ba'dul ulama wa arsala li dinil haqq bi sayfihi wa hajjihi lil haqq. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummah falahu ajru mi'ata syahid. Wa qala aidan atahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Innal ni'ami au bida ka wa bidil wasi faqayatu habis syukri. Puja-puji urang sami sanggakeun kadat Nu Maha Suci, shalawat sareng salam urang sami-sami sanggakeun ka junjunan urang sadaya Rasul panutup utusan pamungkas Nabi Muhammad, sesepuh nu disepuhkeun ngabimbing ieu acara ti kawin muqaddimah, ngahaturkeun sewu laksa ketip kabingahan wabil khusus ka masyarakat, tokoh masyarakat anu aya di dieu, Kiai Haji Bapak Jamal sareng reng-renganana di segenap pemerintah desa RW Punduk nu ngiring naukidan kana ieu acara silaturahmi, tepung sobat, tepung ilmu, tepung baraya sareng rerencangan urang sadaya sababaraha taun kalangkung urang ngiring emo, ngiring ngadapan. Alhamdulillah mangsa dikatunkeun ku urang ku guluran rahimahumullah Kiai Haji Masdur Hidayat ngantunkeun urang asati iseun pisan di pasantren jauh jeung babaturan, jauh jeung karabat baraya sewang-sewangan neangan profesi sabada ngamalkeun ilmu jeung nyiar ilmu biasa ditepankeun ku acara silaturahmi dunusul kutub di tiap-tiap desa anu kaider ku alumni Ailas Sibeunyi. Alhamdulillah dina dangan ayeuna aya di kota Tasikmalaya karasa rerencangan simkuring Kiai Haji Bapak Jamal ieu oge ka masyarakat nu aya di dieu hapunten bilih kasumpingan santri-santri anu cepat di kampung anu ngagrung di dieu mah kipas AC di lembur mantoberet jeung garam. Mudah-mudahan kutiasa nemongkeun siar Islam anu sabada dibantai ku corona boro-boro hayang disakir ngawinkeun ge hese berkat pitulung Allah aya kemenangan dina sakala rupi cobaan di alam dunia. Muga-muga urang dipaparinan kakiatan kasabaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah simkuring kadua kali painten ka penggur pangaosan di dieu waktu ibu-ibu teu acan agreg sapertos kieu tan Jamal aya kamari mangeureun 7 kagenep nya ayeuna parantos katingali agreg berarti jami-jami tos sadar tiasa ningalikeun si Aisyah ku bentuk paraosan, ku bentuk bangunan. Moga-moga khususna di dieu Kang Jamal sareng rencanana dipaparingan ilmu
kaganggu ku laptop malah upami cek dohir kamari urang memperingati Muharraman Agustusan jika aku zaman ayeuna mah hampir hesek dina dohir rek neangan pi pahlawan masa depan sabab baheula mah di pasantren teh datang isuknya ke mantap datang isuknya ke darusan kalaran boro-boro di antawisna santri ge antawisna ajengan oge geus hampir kakungkul kana HP gitu nu dicekel isuk-isuk HP nu dicekel enjing-enjing sore-sore HP rek jigah kumaha di antawisna nimba ilmu keur masang kal datang tapi teu kitu muga-muga ulama nu araya keneh urang sadaya sing jadi ulama akhirat urang keun sabaraha ratus di zaman corona ulama anu marang para habib-habib parantos narantungkeun ulama-ulama akhirat ulama-ulama sufi tos narantungkeun reka saurang ngadu ilmu ka ulama sedengkeun ulama urang sanatos teu aya padahal upami ditingali dina sejarah ulama mah jelema bakal saperti sato urang sadaya tinggal ajengan-ajengan kerese tinggal ajengan partai tinggal ajengan di antawisna ngalobbakeun organisasi bari memecahkeun umat reka mana urang dunia ini bawa iwati ku urang sadaya ilmu manfaat geus pada unina wal ya'lamal ladina utul ilma annahu haq min rabbik fatuhbita lahu qulubuhum geus pada nyahoeun kabeh kitab tasawuf bijil ti Allah kitab Al-Qur'an geus tugudeui bijil ti Allah kitab nahwu kitab fikih kitab berbijil ti Allah kali tempelan status ulama jeung ustaz di fatuhbita lahu qulubuhum geus pada deukeut jeung Allah geus pada sieun ku Allah boro-boro masalah santri anu awam katauhidana awam ajengan oge geus terjun ayeuna mah kana perjinaan kan loba dina TV ajengan ngabageran santri terus kan loba ayeuna santri anu mesti ngabageran murid ajengan kitu geus akibatna tanpa fatuhbita lahu qulubuhum dina surat Al-Hajj tanpa mendekatkan diri kepada Allah kur sakadar dibidah kena praktek atau teori praktek dari kantunkeun mudah-mudahan Kang Jamal di dieu di antawisna muga-muga di ujung kota anu alhamdulillah ka urang karasa tos aya peningkatan santrina katingali tos aya bangunanna tos aya muga-muga Allah di antawisna ka santri Cibenying khususna umumna ka para santri anu luar daripada Cibenying sing boga egotan beuki deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala itu tasing kuring painten ngawakilan alumni Cibenying sok biasa tiap bulan keliling baca kitab ayeuna painten kusip kuring diakhiri ku mauludan ditalikeun kana peringatan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu mata kirangan kana silaturahmi simak sarancangan da eusina mah naos keneh naos model ulah jadi manusia pan bahasa manusia teh aya dina insan aya dina basyar aya dina manusia nastea sarua jelema keneh ngan ulama dijelaskeun naon arti daripada insan gitu disumut ngarasa panas dikabek ngarasa nyeri dipoyok batur ngarasa nyeri itu namina insan aya disebutkeun basar disebutkeun basar teh dibere akal sampurna manusia bisa mikir karena perkara anu can aya hayang aya gitu terus jadikan manusia disebut anas dititipan roh jeung jasa ku Allah padahal kan itu nama manusia keneh yang dihatian kepada ulama ya insan diduruk ngerasa panas dicabuk ngerasa sendiri itu namanya insan upami basor dijelaskan ke ulama yaitu diberi akal pemikiran basar dirinya diberi akal sampurna lumpat karena nas manusia teh diberi jasa jeung roh ku Allah jadi manusia ngabogaan predikat karomah di hadapan Allah alhamdulillah gitu sedangkan karomah kan ayat 3 menurut para ulama gitu mana disebutkan karomah di urang kaya lintang di urang kemuliaan status anak Adam teh aya di urang sadaya walaupun
sing jadi jelema nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu ulah ngaran jajelemaan. Itu ulah ngaran ajeng sasasantrian. Gitu. Kurang sadaya sing jadi santri nyaan, sing jadi ajengan nyaan. Keun ilmu saeutik cek aki ge maya bisa huruf hijaiyah 28 ge malina. Gitu. Asal sini Pak ilmu eta geus jadi santri, geus jadi jelema. Nu pauma nu geus jadi jelema padahal kuliah mah geus mung di antawisna ngaji-ngaji acarna billahi min. Dari hidup santri. Kembali karena urang sadaya maulud Nabi. Alhamdulillah kacida bungana umat Islam ayeuna masih keneh cinta ka Nabi kumacakeun milfatul mahabbah berjanji osok keneh di dieu mauludan padahal osok tara itu osok keneh maca berjanji di dieu osok termasuk di Cibeunyi di antawis ahli berjanji cenah Nabi orang berwae bid'ah di anu hasanah urang sadaya sok sanajan Nabi teu happy birthday to you gitu tapi urang mah di antawis lagu memperingati kaya di kamuliaan jeung umat Islam sadunya walaqad naon dina teh walaqad mana walaqad mana Allah ala mukminina id ba'asa fihim Allah geus mere di antawis nugraha kautamian kerja mukminin kaya ini diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntanya parwartoskan ngantos jam ibu-ibu sadaya alhamdulillah muka-muliaan Nabi diciptakeun ku Allah urang biasa yang pawisna ngariung di masjid at-tajdid at-tajdid teh geuning hartos teh seueur aya anyar aya peningkatan gitu aya menguatkan aya meninggikan hartina teh alhamdulillah seueur pisan cek bahasa kita urang biasa nyebut anyar cek bahasa bahitungan nyaeta meninggikan gitu membangun gitu urang sadaya seueur pokona ieu masjid mudah-mudahan ditinggikeun hakikat Allah Subhanahu wa taala itu pantes dina anyar mah anyar itu maksud teh kali sabaraha tahun jamaah aya 2 tahun adanya 1 tahun aya alhamdulillah mudah-mudahan ya masjid mengenakan sing digentosan deui ku Allah Subhanahu wa taala ibu sakidik nyamu sim kuring geus dina ieu acara hapunten ka rerencangan sim kuring raka-raka sim kuring termasuk para santri di dieu ibu-ibu sadayana di antawisna anu salehah di dieu apunten sim kuring ngalakukan sepuh-sepuh raka-raka sim kuring di payu itu urang teraskeun nikmat urang ku Allah dipaparina urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang urang sejaman keuneutik diajar tampil balik yang keutamaan urang ditalikeun ku Allah di bumi kana sabingah bumi boga dalil jeung hujah jeung langit anu berdebatan jeung langit kuring boga matahari boga bentang boga bulan kitu jeung bumi kuring boga lautan boga gunung ditemal deui ku langit boga sagala rupa di luhur lamun teu di luhur mana palamanfaat es kuning elehna langit hujahna bawa bumi kantos dicalikan malah lahir lagi Kanjeng Nabi di bumi alhamdulillah Nabi mana diperingati Quran kaya ni Nabi nu teu aya dari Nabi kajabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boh pilih ayat di mana wae termasuk di kota ieu aya Nabi anu sajabina Nabi Muhammad pa aya mah lagi tu 40 sok paehan jelema lamun aya jelema ngakukeun jadi deui Nabi itu bakatku teu ridho aya deui Nabi geuning 2007 baheula di Sukabumi aya kana Nabi si Sukiman itu malah ngoklamirkeun syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sukiman Rasulullah kan teu ridho kan teu etiknya bu bakatku teu ridona loba jelema berbondong-bondong demo gitu kan pengecam bahwa eta jalma nu ngakukeun jadi Nabi teh kacida murtadna termasuk di India Mirza Ghulam Ahmad termasuk di Pamijahan Bogor aya nu ngakukeun kakurunan wahyu itu bohong-bohong malah pamurtadan geus bijil di negara Indonesia urang sadaya mudah-mudahan urang sadaya
ke Nabi urang ulah leso termasuk pokok syahadat uluhiyah urang sadaya malah geuning aya dina janji wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha bi anwarihi dadiyah wa subhanallahu sabbil li ubi nasin shibah wa usiyatil ardu ba'da tulijad biha minan nabati ulan sundusiyah وعينت الثمار وأن الشجر للجان جنان Boro-boro pelangit jeung bumi itu kegeruan saking kubingah aya Nabi padahal karek dikandung bihamliha dina kandungan janten ibuna tak karek diantawisna buyur sabada cahaya Nabi jalan 2000 tahun tinggal zaman Nabi Adam geus ngarasa bunga malah taneuh ka Nabi Adam geus ditunaan cahaya gitu cahaya disimpan dina punggungna Nabi Adam terus disimpan di Nabi Nuh dina paraun pikeun ka Nabi Nuh teu diteu alatan aya nempel cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ditempelkeun ka Nabi Ibrahim kita ku dipapina nepikeun ka Nabi Ibrahim diduruk teu teulah alatan katempelan cahaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali kita deui saking kumuliana urang kumaha teh lahir Nabi teh si kuring mah lahir Allah nu buyur saeuta gitu aya di dia ngaran Muhammad kalahirkeun na buyur langit jeung bumi moal buyur dalai Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwati eta wasobat kulu sobil li hububin nasimin hiliwirna seungit ambuna seungit angin tikilun tikidun wetan timur tihana ieu teh aya naon tara-tara disasari boga siriwik angin anu kacida seungitna kaya nyimpi wartosa ieu teh kanjeng Nabi nu nyunikan kandung kudu janten imamna ya Allah gitu wa usiyatil ardu ba'da tulijat biha minan nabati hulalan sundusiyah ibu sadaya tangkal kain utarina paeh tangkal kain anu dinaon terjadi-jadi taneuh dangkal entelelo teu subur berkat Nabi dikandung jadi jaradi ka bubuahan apan kala nu teu geunah jadi geunah wa khorotil asyratu wal asnam ala nujuhi wa taqwa bangsa Deva bangsa Alca bangsa gereja kabeh hancur berkat Nabi dilahirkeun diantawisna dikandung ku janten ibuna nu kamuliaan Nabi urang sadaya moal aya ieu teh katakina nema sada duqad tamalla wanjalaan hul hujunu fikaya badalum tajalla walaka wasful asim banjajalmi numpat depan keur bingung ge jadi caan Muhammad anjeun mirkulan pangumpulan kabingan bagja terus tak benak mimpi unggul geus detail bekerja budak soleh komo tepang sananya orang terbenak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah dina kitab salah sapina ge aya mun urang maca sholawat ka Nabi sejak tadi di dieu aya Nabi urang ngaminan di dieu aya Nabi urang ngadoakeun urang ieu teh angkade aya dina kitab tanbih pamit telepat dina guru ge aya malah dina nasoh ge aya pamit telepat lamun maca sholawat bigoe hurmatin walaniyatin sohihatin moal aya timbangan maca sholawat didinya tah aya apa maca sholawat selalu make musik anu asli mah sholawat bakal jadi timbangan gitu lamun asli maca sholawat bakal jadi sabeureuh urang bisa kamu payu Nabi tapi lamun maca sholawat sebagai alat dan dipake kaluwihan di antawisna tadim ka Nabi dina wardi katakuanana banyak paatan ya Rasulullah ayat lain-lain teh gitu urang sadayana
upami dipaparina nikmat sok sanajan nikmat laku suha teu bisa kahitung. Tapi genep nikmat nu dipilih ku Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dina kitab Nashih aya. Kahiji kanikmatan nu dipilih ku umat Nabi teh termasuk pampaeuna kapilih ku Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hiji boga Islam. Nikmat teh jadi Islam. Betah teh cicing di Islam. Kacida goblok dalam menyebutkan Islam menyebutkan teroris. Kacida goblok dalam menyebutkan Islam menyebutkan biadab. Gitu. Betah bila Islam lengkap jeung paripurna jadi aspek ibadah. Gitu. Timimiti urang sadayana tuan, lapang, bobo, cari jadi ibadah. Allahu Akbar. Gitu. Inna dinaka wa ma khalaqul jinna wal ilahya. Tepati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia lain kudu ibadah, tapi kudu jadi ibadah. Dan ibadah loba di gereja oke, ada ibadah. Nanti jadi ibadah. Yaitu di India dengan hari kelilin hom pilahom. Cuma eta biar tawisna ibadah. Nanti jadi ibadah. Gitu. Urang sadaya teu jadi ibadah. Mata ka ibu-ibu rumah tangga ibu sing janten ibadah rumah tangga jeung caroge. Ulah daek ngamulaan teh pedah gede duitna. Ulah daek geus anyodor pencai teh pedah ngampe seueur artosna gitu. Anapun ari diantawisna teu aya salah kikiran pada melanana kirang asing nawa ditoel meusan ge tiga olah sinu. Gitu. Nu mana ibu sadayana dina bentuk urang ibadah teh lain berarti salat tungkul ngangrupi perkara anu urang dipindah malam niat anu urang dilampakeun aktivitas nu urang dilaksanakeun geus dipikeun ku Allah ka urang kasahatanna spontanitas sina niat lillahi ta'ala janten ibadah. Gitu. Hiji tah boga Islam lurus Islam teh bageun pamakokan perjudian perjinahan ibu sadaya kami HP dina Islam mah dicarek ulah dituluykeun. Gitu. Pan aya nama ibu sadayana seueur kirana dina peribadatan urang ka Allah Subhanahu wa taala ku jalan poho status urang diantawisna dina setruk ibadah padahal ieu teh ibadah teh dina agama Islam dina agama nu sanes mah jadi ibadah. Gitu. Hidup Islam. Nyampe ka Islam. Ya Allah. Gitu. Nu kadua kanikmatan nu dipilih ku katapi ku Sayyidina Umar nu patuh urang direalisasikeun nyaeta gaduh Al-Qur'an. Ya teh kumaha nasib lamun eueuh Qur'an nya. Rek kumaha bisa urang ngaji sulam ngaji diantawisna tasawuf tauhid lamun eueuh Qur'an. Wa ma kunta tarju ayyul ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik. Ya sabenerna mah Nabi teh teu ngarep-ngarep hayang datang Quran. Teu ngarep-ngarep hayang bijil Quran. Sugan ka Gusti Nabi teh sok bere Quran henteu. Wa ma kunta tarju ayyul ilaikal kitab. Gitu. Teu aya deui iwati ila rahmatan min rabbik. Kanya anjeun kadeudeuh Allah pasihan wahyu ka Kanjeng Nabi teh hanya anjeun kadeudeuh Allah ka Nabi termasuk ka umatna. Gitu. Allahu Akbar. Rek jigah kumaha lamun urang hirup di antawisna eueuh pegangan. Eueuh tasdek urang kasahan mimamil dina tulisan dina tingkah dina ucapan dina patekatan lamun teu aya Al-Qur'an mata kade Al-Qur'an ayeuna urang maca diamalkeun saeutik-eutik urang sadaya alhamdulillah. Gitu. Osok santri Al-Qur'an. Osok sekedik-sekedik. Oh, ngajen aya nyebatkeun mungkar Al-Qur'an rek poho deui maka disiksa pola. Asal teu kopi eta teh teu urang mah jelema poho. Gitu nganulah we teu wawuh jeung Qur'anna. Kade santri diantawisna ayeuna tos malanaon tahfidz Qur'an. Gitu urang sadayana geuning beda di negara urang jeung negara Saudi mah. Nu di negara Saudi mah nu dipiralkeun teh bacaan urang geuning. Beureung sangan si kuring baheula
yo mesti kalah. Yo mesti kalah. Jadi caranya kita gini kan. Oh udah apa kan? Gitu langsung viral diberi bangunan strategis, mobil, fasilitas, kakarek kakaran sana tuh Hongkong ini, gitu. Saing yo mesti kalah. Tak oya orang mampu, gitu. Aku mencintaimu, gitu. Aku berharap kau nih di hati ini hanya ada kamu. Sama juta dibayar ratusan juta, dibawa ke astana. Sok punal Quran ayat bener sabunnya Indonesia deh. Kurang sadaya, ya Allah ya Karim. Kalau begitu, kesalahan rakyat letik mah bea pejet ibu, tapi kesalahan anu duit mah 8 triliun, 800 miliar anu dina bager, enjoy aja. Ya Allah, tah gitu. Mata kurang sing kuat keimanan jeung keyakinan dan sadaya ilmu terus timbang. Rek masantren, tos masantren, arek naon? Arek sakola, arek jadi dokter, doan eta diturunkeun masantren ge. Asal yupati upidin, asal ngerti karena agama, yaitu al-fahmu fi aqul ilmi. Ari ngarti teh wadahna ilmu. Urang sadaya mun boga ilmu jadi dalil amal. Sawah yang bimbingan jadi dalil amal pun terjadi ajengan kabeh gitu, tapi mah jadi PNS kok kesana dokter anas oleh solehudi gitu. Kurang sadaya abi mah tos pasantren yang tawisna bade usaha jadi naon pengusaha bisnis dealer motor, dealer mobil napai dakwah Allah dijelaskan di surat Yunus ya. Di pasantren mah pangurangan takeran timbangan eloan mana bohong ayo geus masantren mah cicing dina pendidikan dina naon oge gitu da bengkel pamarentah jadi RT Pak jadi guru we bae camat ge mun geus ancur kana pendidikan agama pirang gelo lah gitu kurang sadaya hiji boga Islam, kedua kanikmatan dipilih ku sayyidina umat termasuk kama urang sadaya nyaeta boga Al-Qur'an, nu katilu boga Nabi Muhammad. Ya Allah gitu. Lain saat kami ka aslam qatu ya usaini fa alaika Allahu sholat da'iman tuladurin teu aya nu langkung bersih lianti Nabi muasih pamugi tetep ka anjeun rahmat Allah ulah eureun gitu. Ya Allah Nabi mah dikucuran sholawat umat muga-muga seseglo karana ka urang amin. Nu kaopat kanikmatan nu dipilih di Sayyidina Umar urang teh boga asap minal uyun ditutupan tina kagorengan. Lamun teh ngomongkeun urang sakali doraka ayeuna ku Allah di dunya rek cigah kumaha diri urang. Beda jeung zaman mah heula kade zaman Nabi nu geuningan teh jumahan jadi monyet gitu. Di zaman anu sanes para nabi anu jadi bagong ke salat teh gini ge anu cina di antawisna subhanallah seueur adab-adab anu pasti kotot bila wah babari katingali ayeuna mah nikmat urang teh ku sayyidina Umar disebutkeun teu ditingalikeun berkat Kangjeng Nabi lain mah kagorengan urang sok lamun ditingalikeun kagorengan urang ku
dosa urang teh kajirin teh bau batan bangke gitu sieun batan naon anu dipikasieun urang rujit makan rujit anu saperti rujit di urang Allahu Akbar gitu mudah-mudahan teh ayeuna geus katingali gambaran bencana di mana-mana gitu baik banjirna baik angin tornadona baik tsunami-na gempa naonana yo ieu teh bangsa urang sadaya ayyukum jadakum hadihi imana sok saha wae rek tambah iman dina kajadian sapertos kitu gitu ieu teh buktina geus ningalikeun kagorengan manusia ku jalan di antawisna jelema dosa ku jalan bencana-bencana gitu moal mal aya longsor mal aya gempa mal aya penyakit naon-naon lamun jelema geus sadar geus kembali kana jati dirina nyalira gitu mudah-mudahan deh kalau masih ada bencana teh kaudah sing beuki tambah keimanan itu nya ekonomi ayeuna BBM mahal urang ulah putus asa gitu urang ulah jadi pengusaha urang jadi mengibadah gitu saha ieu teh nyiptakeun ieu teh hakikat tanpa kembalikeun ka Allah saha nu beunharna Gusti Allah ibu sadaya kade itulah putus asa nepikeun ka wani ngagungkan diri wani ngunclungkeun karo dina bentuk ekonomi kocak salakina ngadahan racun pamajikan jeung anakna dina TV pot dibunuh gitu anu sadis naon dampak ekonomi ulah nepikeun ka kieu tuh tingali disebutkeun BBM apa ini karena nepi ka dieu sabaraha hiji nu ngabangun ya sabaraha hiji nu meuli mobil poe ayeuna sabaraha hiji nu meuli motor kanya BBM mahal ekonomi selalu yang tawisna dijadikan alasan tapi kabutuh mah terus yang tawisna gitu aya wae berarti Allah nu beungharna lain manusia nu terakhir ibu sadayana nikmat nu dipasihkeun ku Allah yang tawisna kasaeun mah termasuk ka urang teh boga kabeungharan di manusia gitu gaduh kasugihan di manusia tepieun jeung ganguna ibu sadaya soca